Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mengenai sok aina dina danget ieu neng nyuhunkeun barokah fi doa ka mamah nih mangga sok sungkeun ka mamah. Neng majang sakedik deh. Nah, gitu. Nah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mangga sungkeun nyuhunkeun fi doa ka mamah. Ku ibu hapunten dina sadaya kalapatan neng dikandung salami panginten 8 bulan dikandung kudu janten mama panginten disusuan salami 2 panginten 2 tahun ku mama ain dina danget ieu bade neng malegaskeun kalalajatan neng masana teh bade melaksanakeun akad nikah dina waktu enjing nyuhunkeun doana ka mama neng seueur kalapatan ka mama dosa nu dihajana sindarang dosa nu teu dihajana Rabbi firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Yang hidup anak mama doakeun dina danget ayeuna ku mama mudah-mudahan yang dipapariman kasalamatan kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala hidup ning anak mama anin bade ngalaksanakeun rumah tangga pantos anu dina lumbar ayeuna panginten dina tanggung jawab janten mama dina danget nyuhunkeun ka mama barokahna fi doana kana ridullah fi ridul walidain ridona Allah tergantung ridona kanu janten ibu rama urang syuhdullah fi syuhtil walidain ayeuna benduna Allah tergantung benduna kanu janten ibu rama urang makana neng suhunkeun doana barokahna karena surga itu ada telapak kaki ibu. Neng insyaallah dengan doa nu janten ibu nu janten mama insyaallah para malaikat ngaijabah nganderkeun doa kahoyong neng ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan neng doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Terus neng cekap asikin ya sud mana sud bagus insyaallah hasil berkah selamat sin barokah dimaafkan gua mah nengnya mangga insyaallah iya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli
langsung ke Bapak. Salamullah, salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini memberikan aina doa berkana ke Bapak. Bapak neng nuhunkeun doa anu ka Bapak. Mudah-mudahan neng dina fokus enjing dina bari kalaksanakeun akad nikah di paparinan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup anak Bapak anu geulis, mudah-mudahan neng sing dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Didoakan ku apa neng, mudah-mudahan menjadi istri yang solehah yang baik kepada suami neng ya. Ya Allah, dengan doa barokah jantan sepuh jantan Bapak, karena Bapak ngayuga, mudah-mudahan ku barokah jantan doa jantan sepuh Bapak neng, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngucurkeun rahmat inayah dan maghfirah ka neng. Didoakan hidup anak Bapak, mudah-mudahan neng sikap anak rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mudah-mudahan panjang niswa jembar rezekina sehat ya Allah, tebih tina baraina ayadina barokahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya. Terus nih ya, terakhir sungkem sama Muti ya. Ya, ya. Sekarang sama Muti ya. Ya. Yang berkah selama Muti ya, terakhir Muti nih. Karena yang ya tawabtu ba'alaina, ya tawabtu ba'alaina warhamna wanzur ilaina, ya tawabtu علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Makanya mungkin tauti kabar nanti karena nanti kecil yang diurus dengan uji, mudah-mudahan dengan barakah dari uji, mudah-mudahan yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan rumah tangga yang sakinah dan warahmah, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleh yang bisa berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang berguna, yang soleh dan soleha, anak yang beruntung, bimbing anaknya ke jalan yang lurus, ke jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mungkin sing dalami yo sajam oge teh kenana ya. Insyaallah. Ya, sekalian doain Bu Uti. Tiup ubun-ubunnya Bu Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Alhamdulillah. Giliran yang duduk ya. Ibu, Bu Didi.
Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawitan ku ngadastakeun puji syukur ka zat ilahi Robbi anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Tiawit nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sareng nikmat-nikmat anu sajabina deui anu tayawates wangena ka urang sadaya, anu salamina urang sadaya pasrah tur sumrah ka mantena. Rehna di dieu sim kuring kenging pancen anu mana dipercanten kangge ngajejeran lumangsungna ieu acara anu ilahar disebat acara siraman. Paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana atanapi teu sami wincikanana maklum aya paripaos ciri sabumi cara sadesa tangtos benten dina prak-prakanana mugia ibu bapa sadaya tiasa ngamapung. Lajeng sim kuring baris ngababagi jujutan atanapi susunan acara anu engkena bakal nganteur kana acara pokok anu mana acara-acarana anu kahiji nyaeta aya anu disebat ngecagkeun aisan. Naon ngecagkeun aisan teh? Lajeng anu kadua ngaras asal kecap tina raas. Upami telepat hartosna lamun urang ngalangkung kana susukan anu saat caina anu mungkul ngabaseuhan dugi kana mumuncangan. Lajeng sarengsena ngaras sungkem. Dina sungkem mangga geulis sing wareg nyebat nuhun, sing wareg nyebat ampun, gera bedahkeun eta cisoca. Rengse sungkem anu pamungkas siraman teh. Syariatna urang siram ku cai, Pak, Bu. Nanging hakikatna urang siram ku pangdoa. Mudah-mudahan teteh ku pangdoana ti urang sadaya sing tiasa ngahontal sarining kabagjaanana di dunya rawuh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sepuh wargi sadaya rupina sapertos kitu jujutan acara anu baris digelar. Mudah-mudahan orang sadayana salamina aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ieu acara ti awit dugi kalekasan lumangsung lancar. Ku ausan bismillahirrahmanirrahim. Acara urang kawitan. Mangga teteh papayun-payun calikna sareng papah duduk berhadapan dengan papah gelis. Bapak hapunten ngemutkeun deui atanapi ngauihkeun emutan urang sadaya. Payunan urang ayeuna aya lilin nyapanya. Lilin teh ngagaduhan sifatnya angan. Salami ieu anu nyaangan lengkah teteh ti awitna jero kandungan dugi ka ayeuna. Akhlakna, agamana, kahayangna sagala rupana dicaangan ku Bapa. Ayeuna wayahna Bapa diperedih kangge nyaangan lengkah teteh deui. Nanging panginten ieu nyaangan anu panungtung. Margi deui manakala ijab kabul dilisankeun tanggung jawab Bapa, kewajiban Bapa cacap ka putra Bapa. Mangga pasihkeun lilina ka Bapa geus. Nyungkeun dicaangan lengkah abdi Pak. Keueung sieun abdi teh Pak. Mangga diteuteut papahna geus ku teteh. Pak, keueung abdi teh. Sieun Pak. Wayahna Papa. Sing kiat, sing ridho, caangan lengkah abdi. Pangdoana Papa. Hatur nuhun Pak. Tetehnya pisan Papa. Sono teteh sama mah. Oh yang masa terasna kesarengan. Tapi mah wayahna. Mama sing kiat, mama sing ikhlas. Dari dikabulkeun ku teteh. Hayang di aistiku mama. Turun mama. Tetehnya pisan ka mama. Anaki. Doakeun mama sing kiat. Hidup sing bagja. Sing waluya. Eta nu dipiharep ku mama. Yak geulis. Ku mama urang ais deui. Ieu saat-saat terakhir teteh di ais deui ku mama.
peluk heula mama gelis sosonoan sareng mama mangga peluk heula mama nah harewoskeun hatur nuhun mama terima kasih banyak mama kasih kanyaah kadada mama karaos katampik abdi hapunten abdi tak can biasa mulang tarima belum bisa jadi anak kebanggaan pikeun mama sareng papa. Allahu Akbar indung jeung bapak mana nu teu ridho ningali budakna baris nyorang kabagjaan. Ya gelis ku bapak urang caangan ku mamah urang jajabkeun. Di ayun ku sampi mangga sok sanaos satapak dampar mapah lalaunan dugi kana pangijagan berat nyungkun berat nanggung berat narima keunana geus nanging mamah sareng papa ikhlas. Dilepas aisannya sama mamah minangka cacap tanggung jawab mamah teteh salam ka mamah gelis dipeluk dirangkul deui mamahna harewoskeun deui hatur nuhun mamah nutos ngurusanan abdi ngajajabkeun abdi dugi ka ayeuna nuhun mah nuhun tetehnya pisan ka mamah sing sehat mamah sing ikhlas ayeuna tepangan bapak gelis salam ka papa bagan mangga salam ka papa gelis harewoskeun hatur nuhun papa kasih kanyaah kadada papa karaos katampi ku teteh hapunten abdi pah mengumpul nyusahkeun wae ka papa da can tiasa mulang tarima ka papa mangga cekap anaking dinten ieu hidup geus tutup carita tapi lain ngandung harti teteh tos dugi kana tujuan anu utama menit ieu detik ieu geus teu kudu neangan dukun lepus paragi sakti gelis ulah rek munjung ka gunung muja ka sagara munjung mah ka indung sabab indung tunggul rahayu muja mah ka bapak sabab bapak tangkalna darajat lautana pangampura mangka deui gelis ulah rek ulung-ulung kumalungkungkan jadi indung ulah rek alang-alang cuman taka kanu jadi bapak sabab ridho Gusti aya dina ridho indung jeung bapak pangampura Gusti aya dina pangampura indung jeung bapak indung kakara bapak tetep sorot soca nu jadi indung gelis iya mama anu pangseringna kahesean anu pangseringna kacapean anu pangseringna kabaeudan anu pangseringna kasentakan anu pangseringna kanyeri hatean iya mama tapi mama teu waleh ngahampura gelis tanpa diminta mama selalu memberikan maaf untuk teteh iya mama gelis anu tos 8 bulan lila ngakandung hidup anu tos ridho nandon ke nyawa nalika ngababarkeun teteh teu mikirkeun hirup dina sajeroan maut mun seuk harita ada salah satu nyawa yang harus dipilih mungkin mamah milih selamatkan saja putriku ya Allah sakingnya nanu jadi indung mumpung mamah aya keneh di kieuna yuk tanggehkeun gelis sing ikhlas sing ridho lillahi ta'ala mudah-mudahan sing jantan sababiahnya bager dibersihanana oge samudaya kelepatan teteh ka mama diangkat kedua telapak kaki mama kana pangkonan teteh lajeng usapan heula ku teteh bilih tos lami tara mencetan mamah pencetan heula aku teteh cobi raraoskeun ku teteh kanyeri, kahese, kacapek mamah yang kadang-kadang sama sekali teu karaos ku teteh anu kadang-kadang sama sekali teu diapresiasi ku urang pencetan gelis ampun mah ampun widian teteh ngawasuh dapa sampean mamah tiisna cai sing karaos ku mamah sing janten landong kanyeri, kahese, kacapek mamah ku abdi canem kukuri lapan wadahna bokur kancan rak hidup gerani
lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga gelis lajeng dipasihan parfum maksudna teteh sing tiasa nyangitkan nama keluarga, menjaga nama baik keluarga ku akhlak sareng ku paripolah teteh anu sae anu seungit nyembuang liri ibarat kembang satangan. Mangga gelis upami atos kahandapkeun deui sampean mamahna. Ampun mah ampun mun seug aya kecap nu leuwih matih ti ampun naon pi kecapeunana rumaos teteh seueur doraka ka mamah ngan badang wae sesentak wae ka mamah. Ampun mah hoyong damang teteh tina kecap doraka, hoyong damang teteh tina kecap dosa wangsulkeun deui ridho mamah kanggo abdi, hoyong hampang himping mah sagala pipamaksana mah ieu Gusti pantos sorga nu pangminengna kapopohokeun ku abdi wangsulkeun deui mah. Ampun mangga gelis anaking gerak cengkat teteh cepengan panangan mama cunduk waktu ninggang mangsa nu gelis gerak kadalkeun eusi hati hidup gerak nyungkeun dihapunten ka mama geura neda diwidian sareng hatur nuhunkeun kana kanyaah mama. Mangga cepengan panangan mama ku teteh nyariosna bari neuteuk mama. Mangga wios maafin teteh ya ma, teteh belum bisa ngebahagiain mama. Semoga mama sehat biar bisa ngebahagiain rumah tangga teteh. Doain teteh ya ma. Makasih ma. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, mama selalu doakan teteh kemanapun dimanapun teteh berada untuk kebahagiaan teteh. Semoga teteh nanti menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang bisa membahagiakan semuanya. Jangan mengecewakan suami yang sehat, yang banyak rezekinya. Mama selalu mendoakan teteh. Ya, duh mama abdi hapunten rumaos abdi tan beler ka mama kirang sujud sorot socan jadi bapak tinggal pamanten papa sing antep ieu papa guys anu geus ridho indit isuk balik peuting ngabela anu jadi budakkeun bae papa mah kapanasan kahujanan kapoekan keun bae papa maripuh nu penting sagala rupa kahoyong teteh tiasa kacemponan keun bae papa malapan nu penting nu jadi budak bisa sakola eta papa nalika teteh gubrag ke alam dunia gancang dirawu di pangku di bajuan di adanan di komatan ku papa bagere diusapan heula ku teteh bagere cok bira raoskeun ku teteh kahese kanyeri kacapek papa anu kadang-kadang sama sekali teu karaos ku kitu. Nuhun pa nuhun papa tos jadi bapak pikeun diri abdi capek papa teh ku abdi nyumponan sagala rupa kahoyong abdi kapanasan kapoekan teu sidikna dug hulu nyawa. Ampun pa teu aya nu tiasa dipasikeun mugia kasayan papa kenging imbalan anu menglipat-lipat ganda ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga geus diwasuh Allahumma gfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani Angga gelis kapungkur kirang kumaha papah teh kageulehan kakeumehan kahesean kacapean ayeuna ulah bade digeulehan dikeumehan ku akhlak sareng ku paripolah anu teu sae yang tidak baik anggur mah sengitan nama baik papa nama baik keluarga nama baik mama ku akhlak sareng ku paripolah teteh anu sae anu sengitnya buang lir ibarat kembang sataman di mana wae engke teteh hoyong damang teteh tina kecap doraka apa upami ku cara kieu tiasa damang abdi tina kecap dosa hoyong kieu we lungsurkeun ridho papa kanggo teteh hapunten samudaya kalepatan samudaya dosa lahir teu mekaning batin hapunten abdi nganungkul nyusahkeun nyahesekeun ngarodegkeun wae ka papa ti alit dugi ka ayeuna teu acan tiasa mulang tarima apa mugi papa sing sehat salalamina amin ya rabbal alamin mangga anak kieu gara cangkat bagara sama seperti tadi ke mama teteh geura nyukeun hapunten nada diwidian sareng hatur nuhunkeun kana kanyaah papa cepengan panangan papa geulis nyariosna bari neuteuk papa Makasih Pak udah ngurus kita dari kecil. Doakan ikhlas dari Papa. Kita teh pada nikah. Yang diwalian Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Teh, Bapak dimaafin lahir batin. Bapak didoain. Semoga Teteh sudah berkeluarga, menjadi orang yang taat pada suami, sayang pada suami, karena suami itu surganya Teteh. Dimaafkan ya lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duh Bapa abdi hapunten rumaos abdi tambel ka Bapa kirang sumujud muhiman ka diri abdi diasuh pinuh kasih dijaga didama-dama mangga gelis dipeluk dirangkul ingkang nama harewaskeun deui hatur nuhun Papa. Kakak kita minta maaf ya. Kakak jagain mama Papa. Kakak yang baik ya. Diwalan aku kakak diwalan didoain didoain bisa dipeluk dirangkul aja Tahan dulu. Mangga dibisikin aja ke teteh doanya ya bagan. Bu, maafin teteh ya. Jagain mama papa. Bauti. Semoga rumah tangga teteh sakinah mawaddah warahmah lagi. diwalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh, sama teh didoakan
apa yang terbaik buat teteh pasti semua itu didoakan ya. Semoga apapun itu teteh bisa mencapai semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Silih doakeun nya bageunya. Sanaos engke bakal patebih nanging doa teteh ka kakak, doa teteh ka dede teras manteng. Mangga didoakeun tetehna pun kitu deui teteh. Mangga dipeluk dirangkul gelis. Aminkeun ku teteh segala doa yang diberikan dari sepuh-sepuh teteh anaknya. Mangga. Gerak jalanku, rasaku sing jujur, gerak makan upami anak teh siap-siap kangge diaping deui ku mamah sareng ku papah kangge dilinggihkeun kana kursi siraman. Langkung tipayun anu bade nyiramkeun cai pangdoa diawitan ku mamah terlebih dahulu saparantosna mamah teras ka papa. Mangga mah dicandak cai doana ti pali pangker. Teteh tanganna sapertos anu ngadoa. Mangga teteh angkat tangannya. Mangga nyandak deui bilih kirang cai nama Rasulillah wa kulli mujahidillah. Mangga gelis salam ka mamah bagara disun deui ku mamah tetehna didoakeun deui anu salajengna siraman pangdoa ti papa. Mangga mamah ngegeser ke sebelah sini. Nah
Satacan diteraskan ka sepuh-sepuh anu sanes kangge dokumentasi. Senyum. Saya sambil merem senyum itu, nggak apa-apa ya gitu. Oke. Cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Mangga salajengna diteraskan ka sepuh-sepuhna teteh anu sanes. Ka makna dihaturanan mah. Mangga bageurah teteh setelahnya diberikan air siraman dari sepuh-sepuh teteh boleh salam sesudahnya, kemudian aminkan segala apa doa dari sepuh-sepuh teteh, segala apa yang didoakan dari sepuh-sepuh teteh. Cekap satu gayung saja. Mangga teteh salam ka emak baga disundai putu nama Rasulillah. Mangga diteraskeun ka sepuhan anu sanes ka mana deui lajeng ka uwana ka bibina manawi nanging panginten cakap wakil-wakilna wae teu kedah sadayana. Mangga salam bagus. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qali Aya perwakilan oge nyagalisnya ti Ibu RT etan-etan wakil ti warga di dieu diwakilanku Ibu RT Pangduana. Salam bagi alhamdulillah hatur nuhun mangga uak mangga dihaturan. Mangga salajengna Ibu RT. Mangga. Dari mbahnya ada. Mangga. Amin kan gak bisa kalau pangdoa ti ibunya. Salajengna siraman pangdoa ti mbah mangga. Atas rupinanya terkedah sadayana enin mangga saparantosna enin rupina mah atos cekap awatos bilih kabulusan bilih lebat angin
ujung rambutnya saja sedikit Pak. Enggak salah jangan mama. Kemudian bisa dibuang rambutnya ku mama sareng ku papa dipegang berdua sama mama papa, dibuang ke bawah hitungan ketiganya mah. Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 mangga dipicen atas salajengna teteh berdiri berhadapan gelis sareng mama sareng papa mangga gelis ya ngemutan kata teh di mana wiga ayana sing emut kangge menjaga wudhu, menjaga sholat yang 5 waktu bager supados salamina teteh aya dina panang taiman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salajengna bade diandukan ku mama, dianggekeun andukna ku mama. Kapungkur saatasna diibakan sok diandukan ku mama. Nya ayeuna diandukan deui. Ieu buktos kanyaah nu jadi indung dugi ka iraha wae oge geulis moal aya laasna, moal aya sudahna. Sanaos teteh tos ngarumah tangga sudah punya suami nanging kanyaah mamah pidoa mamah nyarangan lengkah hidup mangga disampaikeun mah karena pundak teteh boleh difoto lagi bareng-bareng sambil berdiri disun pipi kanan pipi kiri tetehnya mama berada di sebelah kiri teteh papa di sebelah kanan Sini apa maju teteh. sedikit, boleh dipeluk lagi kayak tadi, dipeluk lagi tetehnya. Yuk disun lagi. Yuk lihat sini mama, nengok sini, ditempelin aja pipinya gini, ke sini. Yuk, lagi tahan 1 2 lagi. Oke. Alhamdulillah cekapnya salajengna aya sawer sinjang. Saparantosna sawer sinjang aya sawer artos memang berdasarkan feeling saja coba dirasakan mau ke kanan ke kiri atau ke sebelah sini boleh 1 2 2,5 belum cenanya 3 iya rebutan kacing tuh mah kacing mangga salajengna aya sawer artos 3 awur mudah-mudahan rumah tangga teteh sing berat benar sugih muktinya amin ya rabbal alamin. Mangga mama kada hirapan nah ya gamal sawer ieu teh aduh mama ngalawih mata acanti mama alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, awas, nenek mau dipoto yuk. Sambil maju lihat sini teh. Teteh ketawa lihat sini yuk. Yuk terus. Oke, cukup. Wah, dapat. Sembering penurul halidani amit mundur haturkan samudaya kekirangan sareng kelapatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.